Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Auf. Katampi cariosan ti Sayyidina Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Anin Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf nampi cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi parantos ngadau. Jaa parantos dongkap ni ka kaula saha Jabrailu malak Jibril alaihi salam. Wa qala, kemudian nyarios eta malak Jibril teh, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tepati-pati bersolawat ka anjeun seseorang, illa kecuali sholla bakal mangmentakeun ampunan alaihi pikeun eta si jalma saha sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Masya Allah. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi, maka orang bakal didoakeun ku 70.000 malaikat. Waman sholat, sareng saha jalma anu ngadoakeun alaihi ka eta si man saha al malaikatu para malaikat, saha jalma anu didoakeun ku para malaikat, kana min ahlil jannati, maka aya eta si jalma teh termasuk ahli surga. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Zubdah. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan taufik ku Allah Subhanahu wa taala untuk selalu resep melantunkan sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.